Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa dina dangat ayana urang neraskeun hanca dongeng Indung Jadi Maru bagian kalima. Ieu anu nganggitna nyaeta Bapak S. Sukandara. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Peuting harita Raden Gandarana henteu datang ka imah lantaran hatena kusut marung kabut antuk nabus ka kantorna NP Mekar Asmara. Goler wae sare dina meja isukna pasosore kakara balik ka imahna kitu ge bari ka katayepan rumegag sok sieun aya kajadian naon da kana hate geus beda rarasaan. Sabulan ti sabrang Neng Yayum wakca balaka ka indungna kaayaan rumah tanggana Raden Gandarana beki awut-awutan kusut. Sirikna teu dordar pasea saban poe antara Nyi Raden Juminah jeung sarakina Raden Gandarana. Upama teu pasea Nyi Raden Juminah pamajikanana sok ngaringkeb maneh di kamarna sedang salakina Raden Gandarana sok ulas ilas tara cicing di imah. Ari Neng Yayum salian ti kaca imah arang langka kaluar ti kamarna lantaran awakna can ngarasa jag-jag tas ngelahirkeun katurug-turug hatena seseitan rusras loba kainget kana dosana antukna awakna ge roy bae begang rang kebong. Dina hiji poe Nyi Raden Juminah keur ngahulang ngalamun di dapur bari nungguan lanjang nasi amah keur nyangu jeung masak deungeuna teu kanyahoan torojol Raden Gandarana datang jalana ti dapur tadina mah rek keketayepan asupna teh tapi barang bus gok jeung pamajikanana atuh manehna ngaragog rek mundur deui tapi teu tulus da kaburu disentaku pamajikanana. Alusnya naon anu dipikasieun make mundur deui rek asup ka imah teh. Dasar lalaki kurang ajar kalakuan kawas anjing badis. Nah sia teh geus edan nepi ka wani-wani ngaruksa kahormatan anu jadi anak. Paingan sia teh nyaah leuwih ti misti. Ari aya pangarahan mah sugan teh sia lain anjing jeung sugan mah sia teh setan bungkeulekan. Ceuk Nyi Raden Juminah anu geus ambak ti peuting keneh lantaran salakina rek dibawa nyarita anu sabenerna ulas iles bae. Kituna teh tutunjuk jeung ohek-ohekan ngareuhak bakat tingku geuleuh meureun. Raden Gandarana dicarekan lak-lak dasar ku pamajikanana teh kulantaran kabredeg teu bisa mikir panjang ngan colohok bae nenjo ka pamajikan anu keur tutunjuk hatena baluwang lieur keur mah tunduh jeung lapar da poe eta mah can kalaraban sangu balasku udar idar teu puguh. Kulantaran Raden Gandarana ngajengjen bae di lawang dapur teu asup ka imah atuh gorowok deui pamajikanana. Yeuh anjing aing teu sudi ku sia dikakaya kieu. Aing poe ieu keneh serahkeun deuleu. Geus teu sudi aing deuleu sia setan. Serahkeun aing ku sia setan, serahkeun. Beri belewar salakina ditanggelong ku kelom tapi lantaran keur malaweung colohok bae atuh plok bae kelom teh keuna kana beungeutna burubug bae asa kagebah. Sirintil nyamperkeun bari singkil kawas nurek neunggel pamajikanana. Barang dek bak pisan nenggel Nyi Raden Juminah kaburu Neng Yayum lumpat ngagorowok. Tong, mami rek ditenggel mah. Tah abdi we pak, mangga abdi we geura paehan. Hirup taya gunana, ukur nyandang wiwirang. Hirup ge ukur pinuh ku dosa. Neng Yayum bari megat hareupeunana Raden Gandarana bapa terena atuh bapa terena ngaregog serta terus ngulapes leungeunna. Ari Neng Yayum bari ngasong-ngasongkeun beheung menta dipaehan cerik ngajerit. Indung namah leos wae ka kamarna sedang Raden Gandarana gek diuk dina bangku dapur ngajentul kawas buuk menang mabuk tungkul bari panonna ngembeng rambisak batina ngarasa kaduhung. Geus kitu mah Neng Yayum ge terus muruk ka kamarna lantaran anakna oar-oaran cerik hayang nganyusu karek hudang tas sare.
Kacaturkeun pentingna pamirsa Neng Yayu meh teu daek sare najan ari panon mah tunduh gawena ngan hulang jentul di kamarna bari teu weleh mencerong ka anakna anu ceuk pamikiranna memang budak mah teu boga dosa tapi nu boga dosa mah manehna pribadi sanggeus dipikir dibulak-balik dibeuweung diutahkeun kirawan Cijanari leos Neng Yayu minggat rek muru ka kawawuhanana pikeun niiskeun pikir jeung nyingkahan kabujrudan di imah kolotna. Bari ceurik indit ngais orok leungeun nu sabelah ngajingjing gembolan nepi ka jalan celak kana beca mulu ka buah batu. Kitu deui sapeupeting di kamarna Nyi Raden Juminah hoghag pasea jeung salakina itu ieu geus gilig rek pepegatan. Isuk keneh Raden Gandarana geus beberes pakaian nu rek dibawa diasup-asupkeun kana koperna tapi masih keneh canjung indit. Da hatena ngait wae ka anak terena anu aya di kamar tukang. Hatena marojeng jak rek diteang dilongok sieun katempo ku pamajikanana ari teu diteang. Ras ingat ka orok anu sasat anakna pribadi pikiranana muter baluweng antukna lah-lahan ngawani-wani maneh. Tapi barang brai panto kamar Neng Yayum disurungkeun kasampak subung. Atuh kacida reuaseunana hatena ngalaketei awakna ngeleper tapi teu geruh ari ka pamajikanna mah ngantok bae kana koper leos indit ti eta imah celak kana beca leus bae ngaleos teu kanyahoan ka mana-kamanana. Karasana ku Nyi Raden Juminah mah sapoe-sapoe teh mani asa lila kesel ngadagoan burit di imahna asa dipanjara anu biasana hegar teh ayeuna mah kosong haroong sedang batur nyarita ukur si amah lanjang anu matuh da anak jeung salakina nyaringkah duka ka mana. Saminggu sanggeusna ditinggalkeun ku salakina Nyi Raden Juminah ka tembongna ku si amah keur hulang-hulang bari gegerenyeman kawas anu owah. Atuh si amah kacida ruwaseunana bisi dununganana katutuluyan kituna pok si amah ngupah ngapeh bari gek diuk emok. Duh juragan nakunaon atuh ieu teh. Keun wae atuh juragan tong seueur teuing anu diemutan. Eta geura salira mani haropak kitu. Da kirang kulem kirang tuang anggur si salira wae. Teu kebat si amah nyaritana da kaburu ditempas manten. Ieu amah da kami teh atuh jelema da kami teh masih keneh waras boga rarasaan mah tapi amah ari di kitu-kitu teuing mah saha pijelemaeunana anu bisa tahan nya kitu deui kami geura amah geus puguh ari ku salaki mah da sidik deungeun-deungeun tadina ge. Tapi ieu mah kudu jadi anak sorangan anu ku kami dikakandung 8 bulan nilana anu dijurukeun ku kami pribadi anu geus sidik kageuleuh keueuhan sirikna cikiihna tayina kahakan ku kami ceuk Nyi Raden Juminah bari segruk ceurik inghak-inghakan. Atuh gewat ku si amah di deketan bari sukuna diusapan diraeh sangkan dununganana rada paler ulah nyerieun teuing hatena. Ku kitu teh Nyi Raden Juminah nya asa kaubaran meureun da terus nyarita deui. Amah ngan maneh nu bela ka kami teh. Anak geus minggat ari salaki nyingkah. Kami teh ayeuna mah nunggelis amah. Rag Nyi Raden Juminah eureun nyaritana bari ngahulang panonna gular giler. Ieu amah tah ieu barang-barang kabeh saayana di imah ieu jeung imahna jeung langitna peker maneh kami mah loba keneh. Ide kabeh amah keur maneh jeung langit-langitna. Nyi Raden Juminah cicirihilan seri bari ngocoblak ngomong panonna giras gular giler kaluhur ka handap sedang leungeuna ngope pangacak-ngacak buukna nepi ka ngariring kiwik. Geus kitu reg deui eureun ngocoblakna terus tungkul ngeluk bari ngabangingik ceurik terus ngagoledag. Si amah anu tadi nangan ukur ngusapan sukuna barang nengjo dununganana bet kawasnya anu owah gentak dirontok digugulung bari diguyah-guyah. Ceuk pikiranana dununganana teh owah. Cilaka kaya kieu mah. Tapi si amah boga kayakinan yen dununganana masih keneh bisa diupahan kulantaran anu digugulung ngagoler bae. Karunya teuing juragan nepi ka kituna. Gusti mugi juragan abdi ditang tayungan
sareng mugi juragan abdi dipasihan kakiatan hawatos kukurunganana. Kulisik nya Raden Juminah hudang deui nya bentak terus gigisik atuh si amah kacida atoheunana dununganana hudang deui teh ceuk pamikirna dikabul pamenta aing teh ku Gusti Nu Maha Suci sarta pok deui si amah nyarita. Tos atuh juragan tong seueur teuing anu diemut anggur si heug kainya ngaos istighfar ambe teu ngalamun wae hawatos eta ku salira mani resak kitu. Tos atuh juragan sing emut bari rambi sakci panona ari ras manehna eueuh deui panyaluuhan da puguh ti leuletik. Bari ngadeketan diusapan terus buukna digelungkeun deui nyi Raden Juminah leungeunna dikenyang dibawa ka kamarna Sinasare supaya reureuh pikiranana. Nu dikenyang nuturkeun bus ka kamarna gek diuk dina tungtung kasur bari pok nyarita ka si amah. Amah, nada kami teh cager, kami teh eling, kami teh waras, da ingat amah, ingat anu teh cager soteh itu tuh amah itu tah gening ka dieu ceuk Nyi Raden Juminah bari curugna nunjuk ka lebah panto bari ngalagedai kana kasur segeruk deui ceurik ngabangingik ku si amah karasana maniting puringkak bulu punduk jeung karareueung. Ti harita Nyi Raden Juminah terus gering ripuh mutuh matak pikarunyaeun untung rea tatangga-tatanggana anu haat watireun pada ngaralongokan jeung barang kirim kadaharan malah aya nu ngemitan pilih genti sawareh aya nu neangan Neng Yayum jeung salakina Raden Gandarana tapi lapur teu kapanggih. Salian ti tatangga-tatanggana anu sok ngalongokan teh nyaeta baraya-barayana anu sok sanajan tadina teu pati larsup lantaran teu kasorog patali jeung rada gumenak sedang baraya-barayana mah kaasup jelema raripuh. Tapi dina mangsa kitu mah bubuhanana aya kasebutna baraya nya teu burung pada ngagarulung milu nguruskeun. Ti sabarang brak geringna Nyi Raden Juminah anu ngabulaan sapopoe mah ukur si amah manehna kacida dokohna sirikna kiihna ngisingna oge sasat si amah nu ngurus nyeusehan jeung nyalinanana lantaran dununganana geringna beuki ripuh malah ayeuna mah mindeng pisan rek kabur jeung ngocomang teu eureun-eureun dibarengan ku ciciri hilan. Harita anu araya di dinya salian ti baraya-barayana oge tatangga-tatanggana jeung RT RK-na terus baradami. Maksudna Nyi Raden Juminah dibawa ka rumah sakit jiwa sugan jeung sugan bisa diubaran nepi ka cageurna deui. Atuh isukna mah terus diuruskeun ku baraya-barayana jeung pangurus kampung dianterkeun ka Cikeueuh Bogor. Sedang imahna ditungguan ku si amah bari dititanan ku RT RK-na. Sabulan Nyi Raden Juminah ayana di Cikeueuh ayana geus mimiti cager ingetanana geus pulih deui. Atuh kitu deui awakna geus lingsig teu haropak ruksak teuing tapi sanajan kitu ari kaingat kanu jadi anak mah tetep bae da meureun bubuhan indung ka anak komo deui ieu mah pira anak hiji. Sanggeusna cager pisan Nyi Raden Juminah kakara meunang mulang ka Bandung atuh mulangna oge pada marapageun boh ku baraya-barayana boh ku tatanggana henteu tinggaleun si amah lanjang anu kacida satiana ka dununganana. Amah ceuk Raden Juminah ngageruan si amah anu keur nguprak di dapur harita Nyi Raden Juminah teh kakara datang ka imahna ti Cikeueuh. Kah ngolon si amah bari buru-buru nyamperkeun ka jero. Ari si neneng sok aya ka dieu nu mawi gan ti kapungkur teh teu aya angkat ka dieu mah walon si amah asa-asa rek ngabejakeun teh. Ceuk Nyi Raden Juminah rada ngahulang. Ari eta juragan maneh sami deui tara aya angkat ka dieu walon si amah bari mencrong ka dununganana bangun aya nu dipikiran. Nepi ka kituna jelema. Sawios juragan ayeuna mah tong diemutan deui. Anggur salira we heula damangkeun keun wae neneng mah ku abdi urang pilari ka payun.
Sanyana ti sabrang neng Yayum lunta minggat nepi ka harita aya bulana henteu datang-datang ka imah indungna. Tapi eta oge lain teu ingeteun kanu jadi indungna ngan ku tara datang teh awahing ku ngarasa era geus puguh ku indungna mah pang-pangna ngarasa era pisan teh ku tatangga-tatanggana jeung ku baraya-barayana. Ari matuh padumukanana neng Yayum teh keur saheulaanan mah nganjerek diurut batur sakolana di Buah Batu di Cipamongkolan. Anu matak henteu ngadenge beja perkara indungna gering ripuh oge lantaran tara liar lunta-lanto ari lain dilalewek dinya mah. Kitu deui kanu dianjerkan oge neng Yayum teu bebeja satarabasna perkara diri manehna tapi dikilungan dikarang sangkan dipercaya. Ari Raden Gandarana ti sabrang nyingkah ti imahna di Tegalega peutingna sare di kantor ngagoler dina meja isukna terus ngajualan barang-barang pausahaanana anu masih aya keneh digubral gebrol asal menang duit maksudna mah ari aya duit dina saku gampang ngagunakeunana. Pokona keur bakal neangan anak terena neng Yayum. Dasar kudu kapanggih ku Raden Gandarana neng Yayum anu harita geus kokolopokan teu boga duit maksudna rek ka Bandung pikeun ngajual barang-barangna anu masih keneh napal dina awakna. Atuh prok wae jeung Raden Gandarana kalawan teu bisa kumaha deui Raden Gandarana milu ka neng Yayum ka Cipamongkolan. Sajeroning tumpak keretek balik ka panganjerkan neng Yayum mah ngan ceurik wae nginghak beda jeung Raden Gandarana anu henteu weleh kacipta jeung inget wae ka anakna pribadi ceuk gerentos hatena. Tada teuing resepna mun geus gok jeung anak sorangan anu tiba bareto hayang boga anak ayeuna kasorang. Neneng kumaha si Deden teh tos kumaha ayeuna? Raden Gandarana nanya ka neng Yayum beri mencrong kawas anu kacida sonona. Ditanya kitu teh ku Raden Gandarana neng Yayum ukur semet malik mencrong deui. Parasaan asa ka bapa masih keneh nyangkaruk dina hatena. Tapi sabalikna ari Raden Gandara mah geus leungit parasaan asa ka anak teh nu aya parasaan asa ka pamajikan da puguh jentulna anak anu sidik geus lahir ka dunya. Duka kumaha jalanna mah pamiarsa ti harita Raden Gandarana geus kawin jeung neng Yayum anu jadi anak terekna. Sanajan bari jeung naring nang tumarumpang ari lila-lila mah itu ieu oge teu ngawagu deui da geus kagok asong kari kumaha behna bae cenah imahna ge ayeuna mah misah boga sorangan. Urang tundeun heula pamirsa lalakon neng Yayum jeung Raden Gandarana. Ayeuna urang pedar lalakon Somantri di Jakarta. Ti sabrang Somantri ninggalkeun pamajikanana terus matuh di Jakarta milu cicing jeung sobatna zaman keur di Bandung keneh. Ku sobatna Somantri sok dibabawa dagang. Sarta saterusna mah manehna dagang macakal ngabodal leuleutikan. Itung-itung ngabangbrangkeun pikiranana anu redet baliwat bae ingat kanu ditinggalkeun di Bandung. Kulantaran Somantri rik-rik gemi daek bibirintik dagangna teh aya kamajuan nepi ka net-netan boga modal sorangan anu lain lumayan keur ngaloak mah henteu matak nyusahkeun sobatna boh keur daharna boh keur makena malah kalemburna di Ciparai make bisa ngiriman duit ka indungna. Dina hiji poe sabadatas daragang jeung sobatna Somantri ngawangkong di imah petakna da ayeuna mah geus misah sewaan imah sapetak sewang. Man kumaha euy ayeuna teh ceuk Ahdi sobatna teh nanya ka Somantri. Kumaha naon teh Ahdi? Walon Somantri malik nanya ka Ahdi. Kumaha geus beres perkara pamajikan teh? Ari beresna mah memang geus beres. Tapi Somantri tekebat nyaritana kaburu ditempas mantenku Ahdi. Tapi kumaha euy? Apaan cenah ceuk si laing geus beres? Nya di geus beres. Tapi euy dewek teh teu waleh ingat we ka manehna. Da ari sanyana mah hate teh teu mikeun. Kudu pepegatan jeung Yayum. Mun teu kapaksa-paksa teuing mah walon Somantri bari ngahruk tungkul semua anu kaduhungeun nyerahkeun Yayum. Ke nah euy man dewek teh masih can kaharti
Lamun si laing boga pikiran anu sejen, kajaba mun si laing sorangan nanggung dosa anu memang dewek henteu nyaho. Tamun kitu mah duka teuing euy, cingan pok kumaha pikiran si laing teh. Kieu sanyana mah di dewek teh tadi nama teu boga pikiran rek nyerahkeun nu jadi pamajikan, sanajan kaayaan anak kitu oge, tapi kulantaran nu jadi kolot-kolotna mamaksa dewek kudu nyerahkeun jeung ninitah ka pamajikan deui, kudu menta diserahkeun ka dewek nya tibatan awet rajet jeung pikeun kaluginaan sarerea. Sanggeus dipikir dibulak-balik demi kepentingan pribadi, demi kepentingan pamajikan dewek, jeung demi kepentingan anu jadi anakna, dewek luas nyerahkeun ngulun sumantri nyaritana antare. Na kumaha pangna si laing bisa nyebutkeun demi kepentingan pribadi, demi kepentingan pamajikan jeung anakna teh euy, asa baliwat pisan keur dewek mah euy man. Kulantaran mitoha awewe ka dewek terus-terusan nuduh yen dewek jelema curaling, pangna yayum nepi kareuneuh. Dewek perlu meresihkeun eta tuduhan ku jalan henteu dibantah ku carita, tapi dibantahna teh ku kanyataan engkena anu matak dewek luas nyerahkeun pamajikan. Saterusna dewek kudu bisa nuduhkeun ka indungna yen mun boga anak dipikanyaah teuing di luar wates kanyaah indung ka anak, jeung ngantep ayana pergaulan bebas anu liwati misti, temahna matak cilaka kawiwirangan. Tahal ieu oge bisa nembrakeunana teh lain ku dipaduan, sabab mun dipaduan mah pasia gede dasar area ge embung ari wiwirang mah. Anu matak dewek luas nyerahkeun tah eta mangrupa alasan kadua. Ari alasan katiluna nyaeta dewek mikirkeun ka hareupna anak yayum anu ayeuna supaya engkena puguh sing hareupanana babakuna ka budakna jaga mun geus gede, sabab mun henteu kitu bisi engkena umum nyebutkeun eta budak anak dewek padahal lain anak dewek walon somantri. Jadi beuki panasaran pisan ayeuna mah euy, jeung dewekna jadi beuki teu ngarti kana pasualan anu jadi rahasia si laing sajeromi hukum neng yayum. Na kumaha eta teh cingan kainya dongengkeun ameh dewek teu loba teuing nempas, ceuk ahdi mah dengdek wae hayangeun geura ngadenge lalakonna. Jadi si laing geus mimiti nyanyayan ngarti ayeuna mah. Euy memang geus mimiti kaharti alasan nyerahkeun teh, ngan nu masih bureng poekeun teh antara si laing jeung yayum aya rahasia naon jeung kumaha. Tah eta anu jadi panasaran kana hate dewek mah. Walon ahdi di urang caritakeun ti mimitina we atuhnya, ambe si laing bisa mere ajen boh ka dewek boh ka mitoha atawa ka pamajikan pisan. Tak meninggal kitu atuh ameh jentre pisan euy. Dewek mika cinta ka yayum teh euy, lain cinta pupulasan. Istuning cilik putih celak herang da kakara hari tak pisan. Dewek mika cinta awewe teh nya ka yayum anak dunungan. Jadi cinta dewek ka yayum teh sakali deui lain cinta palsu, sabab teu kebat kaburu ahdi nempas deui. Kelanan euy man dewek can percaya mun si laing nyebutkeun cinta anu lain cinta palsu ka yayum teh, sabab buktina si laing nyerahkeun lain kitu euy. Ceuk ahdi nanya sarta pok deui nuluykeun caritana, sabab nurutkeun pamanggi dewek mah kapalsuan teh ayana sok dilalaki ari dina lebah cintana mah. Na kumaha pangna si laing di bisa nyebutkeun kitu. Kieu geura euy man, cinta anu timbul tina hate awewe leuwih murni jeung suci tibatan cinta anu diucapkeun ku lalaki ka awewe. Lantaran cinta hiji lalaki ka hiji awewe dasarna teh katari ku hawa nafsuna, katari ku lantaran alus rupana hade wandana. Tapi sabalikna cinta hiji awewe ka hiji lalaki mah anu timbulna tina hate nuranina anu suci,
lantaran nenjona kana watakna anu hade, budi basana anu alus, jeung lain kana kakasepanana wungkul euy. Ieu mah nu karasa ku dewek bareto, ceuk Ahdi bari panonna mencrong kawas hayang nyaho ketakna Somantri. Somantri rada ngahulang lantaran kakara harita ngadenge ucap-ucapanana Ahdi anu sarupa kitu mah, jeung karasana asa kacida pisan ngasorkeun lalaki ka asup dirina pribadi. Untuk kabeh lalaki kitu di aya lalaki nu ngabogaan moral jeung budi anu luhur. Nya euy, tapi eta teh arang langka, bisa jadi 1000 hiji anu kitu teh. Kelah Nandi, na kumaha pangna si Laing bisa nyebutkeun cinta lalaki palsu teh. Dewek mah euy man nurutkeun bukti bae. Lalaki mah mun milih pipa majikaneun moal daekeun milih nu suwing bibirna atawa songek irungna atawa awewe cacad. Tapi sabalikna awewe mah loba meunangkeun lalaki nu memang cacad kanyahoan ku umum. Tapi najan kitu asal cocok kana pikiranana pasti daekeun wae jeung bakal awet deui. Tah kitu anu matak dewek can waka percaya kana caritaan si Laing tadi. Jadi si Laing kudu bisa nembongkeun ka dewek yen si Laing jelema anu bisa dipercaya ku dewek. Waktosna kabujeng see pamiarsa, sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.